Dia bukan tentang masalah si teteh mudi bela bapak, si teteh mudi puji ku bapak. Bapak mah cuma ingin si Lita teh jadi anak anu bener, anak anu sukses atau unggul. Ayeuna bapak di selaku pengajar, Lita jadi anak bapak sing bisa jadi contoh anu sanes. Ulah sampai ngerakeun ka bapak. Ini ada bapak mah ada STP. Naon teh? STP itu deh. Bapak sama TDT, punya apa DDT? Yang jadi benar. Saya secara sebagai DDT saya ini. Itu lagi. Kayak bapak manusia laku jadi kolot. Itu mihak ka dieu, itu mihak ka ditu. Iya anak bapak, iya anak bapak. Bapak mah cuma ingin anak bapak teh sadayana sing janten barangkali anu sukses, anu bener, eta unggul. Terserah Pak. Dari tengah serba salah mengenai si teteh dari mana terserah Pak. Kita Gara-gara Abah, Rita dipanggil ku si Bapak. Panggil pedah gunawan gitu no. Hayangna Abah naon sih? Duh, ka abah mah dat hayangna naon. Abah di dieu teh saukur jadi babar si sakola, tong loba tingkah Abah. Mohon hapunten neng bilih abah lepas. Hapunten. Abah mah pikeulun wae. Ampura neng. Lita. Naon Lita? Cek keneh bapak ngomong naon ka Lita? Sing bisa ngajaga etika. Pak, entos pak. Bapak abdi. Bapak teh di dieu teh guru pengajar Lita. Sing bisa ngahargaan bapak. Naon ayeuna alasan Lita naon ayeuna kieu? Hah? Bapak izin kudu sanes Lita. Sing bisa ngajaga image bapak. Kajian kieu-kieu ge teh si Abah teh. Pak, entos pak. Tos teh pengen keterasan da putri bapak ya teh. Kadang bapak sok teu tahan, Bah. Ada upami menuju wilayahnya ti diri pak. Kalakuan anak makin menjadi-jadi. Bapak salah naon sih? Bapak kurang naon ngajar Kalita, ngadidik Kalita. Ayeuna minta maaf kasih Abah. Minta maaf. Ira sih Bapak ngabela Lita. Bapak mah teu merhatikeun Lita. Bapak geus pernah ngomong, ieu lain masalah memperhatikan, masalah membela. Iya etika Lita. Bapak sing laku jadi bapak Lita, hayang Lita jadi bener. Terserah Pak. Lita. Bah, abdi minta hampura. Teu bisa ngadidik Lita. Nyatuna naon adatna budak keur wilayah jati diri. Keun sugan teh mah bisa sadar. Ayeuna mah geura udag wae bisi kumaha onam. Maklum aya budak ngora masuk berbuat anu henteu dipiharep. Mangga Pak. Nya tah nya Mohon. Bah. Mohon.
bapak lihat gitu lihat. Bapak mah ngambil si teteh wae. Bapak mah tenanggap kali tak. Mana segitu lihat. Bapak mah ayah kita coba. Benar. Bener Bapak. Lihat. Enak taplok. Lita. Nepi ka kieu nasib. Tiba budak awewe dititipkeun. Lain teu nyaah da ai ka budak karena ge ka budak pasti nyaah bae ngan da. Tadi nama hayang budak teh jadi budak anu hurung nangtung siang leumpang. Anu kacukupan kahirupanana. Tapi jiga-jiga anu salah kalah ka kalakuanana kaleulewihi. Tapi mudah-mudahan engke mah sugan geus dewasa mah bisa robah. Daerahna ge manusia aya prosesna ngan jati diri kahirupan. Komo barijeng dibarengan ku kakayaan harta benda dunia disadar yang jelema henteu cukup kudunya wungkul, tapi kudu dibarengan jeung keimanan katakwaan. Bah, Pak Guru, kumaha? jadi kieu bah. Orang ngerasa era ku abah. Era kunaon Pak Guru? Ayeuna kan orang katitipan Lita di alit. Orang basa harita ngajanjikeun bakal bisa ngadidik Lita jadi jalma anu bener. Bisa Lita ngajanjikeun jadi budak anu sukses. Tapi ayeuna kanyataanana
abah kan apal serangan kan kita Ya. ayeuna budakna kumaha Ya ai kadinya naon bener Pak Guru nganda ngaranna oge budak nu sakitu keneh nya masih keneh emosina teh can stabil jadi keur tahap neangan jati diri ya mudah-mudahan kaharipnakeun mah sing bisa robah ya insyaallah lah pasti robah mantap sim kuring percaya ka Pak Guru teh anu bisa ngadidik ngatikna da puguh ai abah mah sakieu kaayaan ora jang urusanan budak nyakolakeun nepi ka luhur ceuk paribasana teh jang dahar ge koreh-koreh cok ngadadak nyangan nya justru eta bah jadi kurang ngerasa era kurang kan titel sebagai pengajar kan kumaha ngadidik budak-budak batur gitu ngarah jadi jalma anu bener sedangkeun lita anu jadi budak orang sorangan nya kalakuan awas gitu nyakeun we eta ge salah sahiji kesalahan urang keneh nya kesalahan urang keneh benerna mah nu leuwih tanggung jawab mah urang salaku kolotna bapak kandung aslina ngan ku ketidakmampuan gitu tapi di tempat-tempat teh asa beda aya naon sabenerna sekalian teh eta teh nah, justru eta bah ayeuna teh urang ka dieu teh jadi erek ngawartosan kan nya kumaha tapi gedena kan nya ada urang mangan saukur kolot angkat gitu si abah memakan kolot asli iya jadi ayeuna teh kaayaan yang lita teh keur di rumah sakit bah di rumah sakit tah keur di rumah sakit kunaha sih dasa kamari kajadian teh yang lita teh katabrak motor di mana nya keur basa keur urang diudag teh eta teh innalillahi kumaha enak kaayaan kumaha jadi ayeuna teh kan akibat tabrakan eta terjadi kaseepan darah ayeuna kan urang geus nyoba gitu tes darah urang da teu cocok neng Sinta sami deh teu cocok yang geus pasti da ai abah mah bapak kandungna pasti cocok hayu ayeuna geus abah tujuan gitu tujuan urang ka dieu nya erek eta lah erek nuhunkeun di abah gitu nuhunkeun di abah sugan ayo urang ka ditu secara abahnya ayo nya tos atuh bisi terlambatnya ayo mudah-mudahan besok bah insyaallah pasti cocok